Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Kang Jayus tepang di sareng video di channel YouTube na Kang Jayus, channel YouTube anu sagala aya. Ayeuna dinten Sabtu kaping 25 Januari 2020 kalersan dinten itu ya dinten Imleknya upami wargi-wargi urang anu Tionghoa. Nah, dinten ieu simkuring nuju ngalakukeun lalampahan ti Cimahi ka Kabupaten Bandung nya anu pancegna nyaeta di wewengkon Banjaran. Kumargi simkuring panantos ngadamel janji sareng salasa urang nonoman Sunda anu ngaropea ngamumule malihan mah anjeunna anu langkung ngiringan oge ngeuyeubkeun Waditra Sunda utamina nyaeta tarompet pencak silat. Simkuring kalintang kataji pisan ku anjeunna saparantos ningal video-video anjeunna ti video anu diupload munggaran dugikeun ka anu paling pamungkas anu paling anyar ku simkuring di tongton sadayana. Simkuring langkung katarik langkung kataji sok sanajan memang simkuring teu tiasa dina niup tarompet nanging kumargi pengalaman ti kerleutik nalika simkuring di lembur nya kangtos lah diajar pencak silat sa jurus dua jurus dipiring ku padungdung kendang sareng tarompet. Nah, janten eta nu ngabalukarkeun Kang Jayus janten nyoreang ka mangsa ka tukang, janten kaemutan nalika simkuring kapungkur nuju latihan. Sarengna oge kumargi simkuring mah paling resep kana sadayana waditra Sunda. Dikawit anu kanggo waditra degung, kacapi suling, tarompet sagala rupa jaipongan oge pokona mah sing sagala rupi anu mangrupakeun waditra Sunda insyaallah Kang Jayus resep. Kalersan Kang Jayus ari bangsa kacapi tos aya, suling tos aya, engke kantun tarompet, kendang, muka itu uang namihan hiji-hiji. Naon anu ngabalukarkeun Kang Jayus ayeuna hoyong tepang langsung sareng si Kang Ardi kumargi upami henteu tepang langsung mah simkuring teu tiasa ngeprikeun bari mulungan. Tah ayeuna rencana simkuring rarancang simkuring nepangan anjeunna teh nyaeta dina raraga ngeprikeun bari mulungan gitu. Ku simkuring kurang euneuk-euneuk tangkal elmuna Kang Ardi. Mudah-mudahan ke sasieun sabeunjeureun aya hiji dua ilmu anu marurag. Ku simkuring urang sangap gitu tah. Dan upami naon namina teh upami diajarna otodidak oke emang otodidak seueur anu otodidak nanging kumargi dina cara niup tarompet benten sareng suling urang kedah uninga dasar-dasarna gitu. Janten ieu anu ngabalukarkeun simkuring ayeuna ngajugjug ka tempatna Kang Ardi supados ya aya kana sak naon namina teh aya sasieun sabeunjeureun mah panginten paparin pangartina ka simkuring kitu tanya baraya. Tongkron teras sarengan simkuring ti lalapahan ieu dugikeun kangge dugi ka tempat nasi Kang Ardi teu kenging waka incah balilahan tetep manco di channel YouTube Kang Jayus. Ayeuna simkuring panantos lebet kana tol Soroja. Biasana pengalaman simkuring pami di tol Baros dugikeun ka soreang teh biasana mung 12 menit eta oge upami teu aya halangan harungan teu aya macet di jalanan.
jalan tol Soreang. Your destination is on the right. Anu pengetesan eta Oh aya. testimoni Bieu full kamari teh. sok kira dingin ya tinggalin tapi pangakakeun aja teh ya keren teh sok biasa naon Bebas abi mah. dua we mah Tinu hideung kudu naon oge. oh keren hidung senama Tinu naon ya bebas. kita taruhkan alat musik anu paling sukses di tanah Sunda Ya. nah naon kesuksesan mana benten sareng alat musik Indonesia contohnya suling relatif suling taruhkan benten bisa suling mah sarupi namun dan dina satu lubang taruhkan Ya. punyai kirang waktu ada Opat ada. ada dina satu lubang tuh dina suling makanya sekarang tarompet secara global kan memang aya naon gaduh istilah nama larasna sadayana komplit Iya. di Salendro Pero Madenda ti Tugu ti Penerus Ras Matarama Gatonisna eta teh hiji perbentenan teh janten hiji panganten hiji warna oge upami dibunya di tanah satu lubang tarumpet jadi aya 4 nada teh tergantung teknik tiupan Iya. tergantung teknik tiupan sareng deui nya itu bentar-bentar pakai pangitannya upami istilah nama aya oge nu ngadamel tutorial di YouTube teh ingin duka tapi ge terang duka asa usulna di mana upami abi mah memang bener istilah nama teh sagawaya pengen nya eta abi ngamalkeun ti sesepuh panginten sesepuh tarompet anu jenenganana Pak Orek anu nanti Pak Soleh Rahman anu ingin diikuti Mau. bukuna kalau rasa abi katos naos di anjeunna enten aya referensi khusus tapi teu sagawaya istilahna mah Yeah. ada tutorial alim dugikeun ka istilahna mah kumaha kan aya pertarosan panginten makasih ieu geus saja Kuna mita rompet oge aya sabeberapa menakeun. Aya nu dibatkeun getaran tina empet. Aya di nu nyebatkeun aya taroh empet. Tarohan empet. Bener-bener gitu. Laras eta UID kana tarompet yang memang tarompet mah aya pinuku simbol gitu. Simbol upami di luar kurang aya beberapa kurang gitu. Eling gitu, eling. Yeah. Eling ta kanu gaduh urang gitu misalnya. Iya. Kanu nyiptakeun urang. Tetep arah nama kadinya secara tisadayana ti beberapa narasumber anu ku abdi di Mohon. wawancara tuh memang arah-arah
tarompet tala resonansi empet saur pun guru aku tala teh geus gaya nada hari resonansi nya memang eta resonansi aya resonansi anu dina eta terus empet eta hiji nyawa anu kedah leres-leres sesuai tadi gitu. Dan sakumaha tarompet saya ge ai empetna awon mata apa mohon ai nyawana awon iya pemerintah namina teh lawongnya teh nya itu lawong tarompet ieu lawongna aya 4 bagian PT tarompet 5 bagian lawong sareng ieu pasti bener kan nya ya lawongna edukasi ya penting ya lawong terasuling atau napi tangga nada ya nah iya terus 2 bagian 4 bagian 5 sareng empet iya paletna atau napi beheung gitu iya waringin atau napi waringin tuh pertama tina batoknya teh tina batok kelarasan batok upami itu nu aya nu abdi mah tina paralon cenah mah paralon naon cenah tina batok dan memang pangintennya di alam lah itu ya kapungkur mah teu aya paralon teu aya naon teu aya gitu jadi ngagunakeun makan anu alami sadayana leres abi alim ninggalkeun eta jejak alim hoyong inovasi memang kelemahanna teh tina batok teh sok aya pecah atau napi mohon gampang pecah lah tapi di inovasi jantan 2 rangkap iya dan nambah wawag gitu ya sering dina YouTube akang je nu ieu nu bodas kojo da sadayana video kami ditonton Kang ti kawit dugikeun ka anu panungtung teh kadang-kadang anu caket nu di kebon awi tadi mana meni waas kitu eta mohon eta teh nuju di ditu sareng barudak teh memang teu janten teu di konsepnya salah memang kalasan hari teh nuju niis nuju wawancara ti paling penelitian kang skripsi sami skripsi tarompet pecah kayak gitu kalasan nya lingihnya di Lemur Awi wewengkon mana teh eta teh di Cangkuang hatunun ibu aduh ngada repot ya abdi ya jadi karena kebenaran tarompet atau nanti kesuksesan tarompet bisa dimainkan dengan beberapa kesenian yang lebih condongnya teman-teman hiji pecah silam kedua reog terus udah renong singa Depok limingan atau nanti ayeuna mah bajidoran iya ngarangge tarompet terus ayeuna aya rampak kendang ngange tarompet mohon terus dina kesenian dangdut anu kamari heboh anu organ tunggal nganggo tarompet yang rame waduh eta kan abdi dina mobil flash disk saalbum udah di-downloadan sadayana dina bari nyetir bari neretet we abi mah kajen teuing di Jakarta macet batu tato ngagembrungnya tarompet buka ye ngaja senari ngalikeun urang mana ada kajeun aing urang Sunda cedak naon ya da kumaha jiwa Sunda na keur abdi makan kalaresan asli urang laut sisi laut abi mah Santolo Garut abi mah sisi laut pisan abi kan keluarga nelayan di pemediana YouTube abi kan seueur video-video tentang eta Santolo nelayan naon karena abi kan asli lahir di ditu nya urang Santolo urang laut bubuara ka Cimahi ngingkeun jodoh urang Cimahi tah ayeuna damel di Jakarta tos bade 7 tahun kawitna mah di Bandung damel udah senang pisan kana gitu kesenian Sunda gitu dari band kesenian Sunda sareng kesenian sejen gimana karos ke abi pengalaman empiris abi istilahnya ketika masuk dalam ranah kesenian Sunda kurang anu tadi ngaku aja langsung terperangkap iya benten langsung mengarahkan ke orang karena
bener-bener lamun teh mah ideologinya kayak orang Sunda. Mohon. Jantan tadina itu bener jadi nutuh balesotan itu bener teh. Iya. Karena kan asli seriusnya. Jadi anu tadina sok mabok atau kumaha bisa minum minuman ketika orang masuk karangan seni Sunda Jadi leuleus we orang teh. Ngaraga sukma deh ya. asli na itu. Benten anu kana seni kana Sunda gitu kana waditra Sunda insya Allah balager jalmina di mana gaduh pangarti ge bakal janten DP handap asor benten anu kana Sunda mah mung aya efekna kieu teh tong browning seniman anu manggung nu tiasa nabuh salit ke efekna bakal dikagumi ku eta gogodana teh Kang nu kana waditra Sunda mah tong browning anu sok midang anu tampil anu bianu taram-taram ge gogodana teh bakal dideketan ku lawan jenis benten gogodana seniman mah di mana ge kapok sabab benten tong browning nu ditampil nu dilalajuanan aurana tos luhur gitu nya kadang anu tiasa mawa penonton mawa eta mah buat anu ata-ata wae ge benten paling tinggal orang kuat henteu kita wungkul Kata can biasa nyetok margi kahiji abi ngadamana punya lira mohon aduana penginten pesen teh paheula-heula sigana teh oh gitu pami aya nu ngagantung tarompet sok da kadang-kadang balik teh sok aya ieu gitu nya rencangan ka dieu teh sok ieu pada nyanak gitu pesen apa aya nu sa orang teh aya nu gaduh 2, 3, 4 gitu jantan. Nah nu kapena ku abi tarompet teh rupi-rupi aya beberapa nada dasar. Iya. Itu jantan biasa dikolaborasikan sareng alat musik anu sejen. Mohon. Eta jantan hanya teh hoyong serupan anu misalnya hoyong ieu nada dasarna tina do C atanapi do B atanapi dina do D gitu. Dan biasa iya. Oh jantan cindak nama pami akama tara nyayogikeun barang anu display gitu. Ya, paling eta ge upami misalkan ngadama kamari paling seueur kamari dieu teh hoyong nyetok cintanya udah memang kamari itu kan ya kawin nama kan menuju kuliah terbentur waktu anu saking padatna lah aya mahasiswa sih kan teh sibuk nganggur nyata gitu hiji manggung kaduana kuliah nugas terus ngadama tarompet aduh waktu teh Jumat Sabtu Minggu Mohon. anu Sabtu Minggu kadang-kadang pinu nabut eta teh kadang-kadang siang malam gitu Nya. kira aya eta gitu itu jantan tetang tos ngomong upami ngawayang mah berangkat kan Jumaat tos habis waktu teh Iya, laris. berangkat Jumaat keluar kota nya nah iki tos ngaroskeun pinten aya cing sabar yang halus aya kudu sabar gitu insyaallah da mah ngabobodo lagi naon ari ngajua kanu apa mah urang teh mau bisa ngabobodo rasana pada boga bener teh misalnya ayeuna saeutik kan tapi toleransinya ketika orang memberikan biji karya ke misalkan tarompet labongna kurang meunah serta diri ku abi teh kapana abi toleransi bergaransi masuk abi kurang ngobrol gitu kurang musyawarah gitu maksudna kirangna di palimana tah kurang buat Mohon. eta jantan istilah nama ilmu deui Kang abi Iya. kasasar Iya, tarompet. Udah sok sering dina YouTube deh. aya naon Iya, bungkeuleukana geringan. Iya lawong teh gambar asa sapertos dina mahkota wayangnya seringnya motif-motif kieu teh. Dari abdi mah Kang pami hiji waditra naon teh ningal ku
rugel waktu ngadamelna tos ka sawang kan da jalmi anu sagawayah mah da cantang tos tiasa ngadamel kararieu gitu. Cabe mah ngahargaan ngaragangan nu kararituna gitu. Prosesna. Da jujur abi mah niup mah bujeng-bujeng gitu kan. Tapi da resep gitu. Sareng ngahargaan nya etang-etang sa alit gedena tiasa ngiring kamu mulai we gitu. Kamu mulai ngarojong gitu. Tak bisa. Ya tarisna yo. Tuh lebih. Ya, sama banget teh. Lima tina salobang teh aya di mana ada mata bisa teu aneh tarompet teh lamun teh mah disuruhkeun jeung nu seje misalnya jeung alat seje asok muda sok muda misalkan urang aja tukang tarompet deui terus surupan teh ada beda saeutik sok muda kan ngan ngagejelikna misalkan lamun misalkan beda sok beda sok lamun teh mah ngagejelik teh urang ka bawa pales gitu eta teu aya heos-heos acanya. Abi mah ngaduh ngaheos beak napas niup teh. Ya emang hari Senin mah ngalelemu hate. Eta ngalelemu hate wungkul. Tong mangprung teuing lah gitu. Mangprung teuing, ai kitu mah aya les mah. Kadejang cenah. Kesenian. Lain bohong nuju ke damang tapi para aludat kitunya di rumah teh. Ah biasa pakai rok senok ke. Di kolot ayeuna mah. Ini manggung teu bebeja-beja acan. Saat kana pang pleng hilapnya segala rupa. Cakakat seuri we jeung ieu mah jeung barudak nya kana anjing nya. Eta barokah teh asli nih asli. Bener. Barokah. Tengah gereuleuh gitu teh tina ketukan ieu tapi tina tiupan. Bareng. Ah. Bareng janten
makanya upami Kayak geleter segala ini. aya beberapa Nah, suling ge aya geleternya tapi benten. ya, aya teknik nah sami selaras nama upami mudah karena ornamen atau napi teknik-teknik dina tiupan tarompet sadayana amun mah sareng suling oge kana pisareng lebab hampir sama hampir maksudna teh sama teh rebab gaduh ornamentasi tarompet oge sama gitu. Nuhun. Aya lemah, aya sedang, aya keras Mohon. dan teh dina gesek kan sami kan cuma 5 digesek Ya. aya nu lemah